urang luhungkeun ku urang sadayana sangkan lanjur komarana sangkan tetep ajeg dina adeg-adeg ki Sunda. Masyarakat anu binga sadaya pada suka, para pangagung anu rawuh pada hirup gembus sauyunan di bobongkon Rancakala nu kawentar minangka daerah nu terus ngariksa jeung miara tradisi karuhun utamana dina widang seni jeung budayana. Sababaraha seni nu masih hirup jeung mekar di wewengkon Rancakala di antarana seni tarawangsa, seni terbang buhun, seni koromo, seni rengkong, seni reak, seni beluh, seni tutunggulan anu sering digelar dina kegiatan adat budaya pikeun ngaraksa kasalamatan jeung kasuburan tatanen. Masyarakat Rancakalong percaya yen seni teh bagian tina kahirupan sapopoe. Para seniman dengan saukur ngalakukeun seni pikeun hiburan, tapi oge salaku sarana pikeun nyambungkeun diri jeung lelembutan karuhun. Kiwari nonoman generasi ngora geus kilitekan namun mulai tradisi budayana. Yeah.
sanajan zaman geus maju warga Rancakalong tetap ajeg dina ngajaga jati diri ku jalan ngelestarikeun seni tradisi jeung budayana. Rancakalong teh lain ngan saunggul bagian di zaman baheula, tapi oge jadi bagian penting bikin zaman kiwari. Kehidupan seni di Rancakalong marupikeun budagan para praktisi tur akademisi bikin nalungting seni jeung budayana di Rancakalong. Rancakalong urang luar urang rojo misalkan lagu Moncoro. Di Rancakalong jadi warisan budaya Indonesia. Seni tarawansa, seni terbang luhur, seni koromo, jeung seni rengkong, seni tutunggelan, jeung seni beluk, seni reak, seni kuda rendong. Urang jaga, urang risak, anjur kumaranna natra. Thank you.